Saya wir PHK. Saya di PHK. Oh mang, tadi orang udah nanya, tapi nggak izin. Iya aduh, malam minggu sarapi amat ini biasa budak araya. Oh yuk. Karena makin ini budak, bro. Yur. Biasa lagi rame. Ini sih nganyang itu. Boro-boro nganjang aing lah. Garung sing kieu. Oh, parete orang itu. Oh. Sing, hirup kirain. Esok naon mun pada sing amat. Oh, anjing pusing ya. Duit tegablek gawe di PHK. Benar, saya wir PHK. Bener aing di PHK. Mantaknya ya yang parusing lah nyaran duit saya. Baturan beli nongkrong. Gua yang kerta boga duit, segala nongkrong, segala naon lah. Bisa di dia bae lah nongkrong. Ya kan enggak budak daratang. Atuh lah SDDB. Kebenaran karung gol di dia. Aing lu gabung ya. Satu dekat di dia jangan. Tolin cek aja budak daratang. Oh iyalah. Men saya di dia, biasanya mah gawe bae sih ya. Gua yang gawe di PHK ya, aing parusing gua ya. Alah, kumaha eta? Aing lieur ya, nyaran duit lah. Aha, di duitan ya. Ji, saya di PHK. Oh, bener aing gawe di PHK. Saya lamun yang loba duit mah, ilu bae hayu jeung aing. Ilu ka mana tuh? Geus ilu bae ulah loba omong besi sia yang loba duit mah. Wah tuh ayo. Deh, pan mah diajak aing duaan mah henteu. Pan sia duaan mah geus gawe. Geus ayo urang bae duaan berangkat. Atuh. Woi, ulah po, baliknya bari babawaeun. Wow. Ye. Kan gitu amat teh budak. Tuh ya acil, teh beli kopi balik bae deui. Nyoba barengit. Aju ya budak nu bisnis balik bae deui. Nah sorangan bae sieun. Balik bae. Karena yang anima acil, nyawa tuh. Nanya tuh jalan mama. Oh mang, tadi orang udah nanya, tapi nggak izin. Pakai helm isin mah. Di mamang malah bercanda, nyawa tuh imah acil. Oh ima acil, ya orang tidukeun. Tuh gimana dua tuh lurus bae. Di selama tadi Kang. Tanyanya saya nyuruh ke Sembang bae. Jadi di mana yuk? Iya, mana ya? Enggak saya. Bah, Mbah. Masuk. Bah. Wah, ayo tahu itu. Ayo naoncu ka dari ieu. Ieu bah, urang nganterin budak. Ieu budak hayang loba duitna. Hayang boga duit kumaha? Urang itu boga duit. Biasa, bah. Dak leutik. Sana lain gitu. Jih. Sana ya, pan ngobrol jeung Mbah. Aing tadi anu nalan bae yeuh. Tuh, dulu. Merinding aing tadi. Perasaan saya doang meureun. Nautuin yeuh lah. Geus pagane ulah ngisinkeun ngobrol deui Mbah. Atuh. Aya hijina tapi ekspor kumaha. Oh gitu no lokal bah. No ekspor mah besi cekah harti doang. Oh no lokal mah aya nu ekspor kumaha. Kumaha? Baca. Emang sih ngomong ke naon letik-letik? Tuyul. Bagus lah, jadikan. Boleh tah. Oh, kadang laku mbak dibukakan matana. Baca mantra heula.
Astagfirullahaladzim. Siapa naon? Kaget aja tuyul. Pan eta jeung sia tuyulna. Oh eta. Heeh. Oh. Kumaha daek henteu. Geus aja lah. Ambil loba duit. Deal heula nya. Ulah poe Mbah, bagi 2. Oke, coy. Iya naon di tempel-tempel kain. Berat ieu. Ayo, ngus ayo. Woi, ngus satunya nyampe di debat, ayo Alah. ka budak heula. Aing rek balik heula dan teu berat ongkos manggul gabas kapan aja.